Di tempatnya nama bes keur maranaha ayeuna teh jengkol 15.000, leunca 2.000, lauk asinna teh 8.000. Heueuh besti, isuk ayeuna teh jam 7 karak mendarat di pagawean balik balanya teu pira balanya naon coba jengkol saparapat 15.000, lauk asin euleuh teu saparapat-parapat acan 8.000 besti, ieu we leunca 2.000. Apa leuwih saparapatnya ieu teh si lauk asin teh. Teuing poho di besti, tapi sakitu teh 8.000-eun. Ieu si jengkol nama dibelah dua, tuluy dibelah-belah deui arek digoreng kabeh we, soalna lamun saeutik mah tara karasa. Heueuh bes teh nate resep kana jengkol komo, lamun misalna kana peuteuy anu teu beuki jengkol mah ulah ditonton. Pokona mah ieu mah khusus yang anu beuki jengkol. Aduh kata besti saha wae anu nonton heug bae, lamun misalna resep mah, lamun teresep mah boleh di skip ieu teh diminyakan tuluy gebruskeun jengkolna. Tah lamun misalna geus ararasup kabeh kana katel mah diuek-uek sakedeung tuluy tinggalkeun heula ngala cengek, soalna di hareup ieu teh aya cengek bareureum lumayan panen bari jeung teu melak oge. Heueuh besti teh nama henteu melak cengek kan ari panen mah biasana pangheulaana ieu teh lumayan aya 5 siki anu bareureum. Cengek nanggeus meunang mah biasa dibawa ka jero disimpen heula di dinya, siapkeun coetna, siapkeun tarasina, tadina mah arek disambel kabeh tapi ieu teh leunca dikumahakeunnya lamun teu disambelnya. Jadi we ujung-ujungna mah cengekna kur 2. Heueuh jadi ayeuna teh rencanana teh arek nyambel leunca hejo cengekna 2 siki make tarasi make cikur, tapi sameme disambel teh biasa dipipitan heula. Ulah salpok kana suara budak leutiknya, soalna teh nana teh ngisi suara jeung budak galing biasa. Budak galing eta mah tara cicing geuninganan. Teh leungeun sabelah bari ngoprek katel nu isi jengkol, nu sabelah bari mipitan leunca hejo teu daekeun angeus geuninganan, untung we leuncana teh kur saeutik. Biasana mah lamun misalna nyambel leunca mah ngeunah nu hararideung. Emang heueuh bener besti, lamun misalna ngeunah nyambel leunca mah anu hararideung. Tapi da kulantaran leunca hideungna eueuh nu aya we nu hararejo ge jadi. Leuncana beres dipipitan mah tuluy dikumbah heula nya besti samemeh dirines teh. Ieu teh ngagoreng jengkol ti tadi henteu asak-asak, padahal mah geuninganan komporna teh dileutikan besti henteu ngeuh, pas tadi olah mah ayeuna we ngeuhna teh. Tah geuninganan setelah digedean masih seuneu komporna teh asak oge. Ieu teh jengkol geus warna coklat kieu mah tuluy ngagoreng lauk asinna. Di dieu mah disebutna lauk asin amis besti, emang heueuh rada mahal asin kitu teh nu amis mah geuninganan. Ieu cengekna nu jadi mah 2 siki ditamahan cikur tamahan tarasi udang. Naha cenah teh nanah make disebut lauk asin amis, ongkoh asin tapi amis. Heueuh besti aya amisan aya asinan geus we disebut asin amis. Oh heueuh besti ari nyambel leunca kieu teh nanah mah biasana make gula bodasnya. Heueuh teh lamun misalna geus make gula bodas kieu teh ulah dimecinan kete rasana sok aneh ari nyambel leunca dimecinan teh. Digures-gures sabari nungguan si lauk asinna teh asak ge teh nepi ka lemes, tapi tong lemes teuing kita besti eueuh gayemeunana. Ieu teh laukna ge geus asak tuluy diangkat pindahkeun heula jengkolna. Laukna beres ngojahi tina minyak panas tuluy pindahkeun kana saringan, tungguan minyakna sina ngecelakan heula dituluykeun ngarines heula ieu leunca. Jigana teh lamun misalna make leunca hideung mah ieu teh besti masyaallah tabarakallah nya heueuh teu mantul. Sambel leuncana geus jadi mah tuluy si jengkolna diuyahan, lamun